Sadinten sok yang sabara satek-tek nganyam nama satek-tek teh sabara ka sabaraha teh 5 ka 2,5 5 ka 2,5 ke selami karena bilik di Yosua sabara tahun karena bilik tahun nama lumayan itu islaminya jantan proses nanti tina awi pengintannya tina awi disirihan pas disirihan dihual oh nyirihan teh ngahual gua bade kieu dirian oke dijantankan iya merenya aralit ya terus gitu namanya dianyam sok kamana wae dipasarkeun anak ieu ra saban aya nu eta nu milari ka dieu da aya stok ayeuna aya nu pesen damalkeun urangnya nu pesen damalkeun sabaraha per meter aya dihitungna per gulung per meter 25.000 sameter meter lompatnya kumaha sagulung teh sabara meter ka hitungna sagulung teh 5 meter berarti merenang ieu teu persegi gitulah ada oh nah perbedaan salin berarti ka hitungna teh sagulung teh sabaraha 125 udah kahitungna 5 meter teh ya stok awi masur mananya aya wae stok meser nya awi mah alhamdulillahnya ari aya ka karsama di Mamunau kayaknya dan penting mah daek gawe nya sabulan kayaknya sabaraha gulung kayaknya 20 da kumaha nu mesen merenya nya gitu nya danganan ra sehat lah kayaknya jag-jag keneh teh nya sabaraha tahun ayeuna Yuswa dia lahir ke tahun 50 1850 berarti 70-an berarti nya 72 tapi masih kena seger ki bonus ya tapi masih kena seger katinggalina gitu nya masih ngerasa sehat lah ya alhamdulillah gitu masih kena aya anu naon ngalestarikeun nya kada barudak ngora mah bawa barisaheun oge tah nya barudak ayeuna mah da geus teu arapaleun metik teh jiga kumaha nyeun tah kana artosna mah terangeun ya tuh cai-cai mangga tah bade kadunya da bade ka Pak RW nya ieu teh tos diukur iya merenya bahan bilik ieu teh belahaneun itu nu kenging belahan mari ditunya nuju naon eta alah keur ieu nya paingan atuh rada mangga biasa entong ieu balik ka deui Pak RW mangga tapi dah amin sabaraha dinten